ngorang nu ngorang di kerajaan manisan abdi eraku hidup bapak buah ngorang buah ngorang bangantena saya dai nu ngorang bagal rasana abdi era bapak jasa saya hoyo deket sar bapak hajat aturan mangga dari rendeng buah ngorang ari buah ngorang nu ngorang pakel ngarangana sok abdi eraku hidup bapak buah ngorang nu ngorang di kerja manisan abdi eraku itu bapan ari buah ngorang buah ngorang nu ngorang bagal rasana hari abdi era eraku itu apa-apana hari buah ngorang buah ngorang negara payu dai dua ngorang di kerajaan manisan hari abdi era hoyong ademu dari rendengan hari buah ngorang bapak di saya dari buah ngorang nu ngorang di kerajaan manisan hari abdi era bapak di sayang eraku endong apa-apana sopi kapong amungkaran duh di pasimpangan tepung tadi hajang manena mangkong rayaku paji hari mudut lagu diserat namplok biru implik na cilaka lamun digugu paji deh katilu duh di Indramayu amprok teu dihajar sarua boga dulur di ditu ari lewi bebas anjeunna terus ngarayu implik na cilaka lamun digugu teu disangka gara-gara amplop biru abah deh unggah poe daharge teramayu diwalaran bapak di saya deui teu diwalaran bangantena saya deui banget tuh istighfar abdi mah geus
lamun digugu telah disangka surat biru kanggo abdi cenah nama miharep hayang diri hayang asari jero ati rarasaan asa ngora deui tuh uningan abdi mata rumah tangga di mana-mana di kampung di kota terus kapan acara ku nikmat rasana sampai asana Sok Abah deui. jadi reka-reka naon namina mata kabita Abah deui sayang. Peuyeum Bandung ka masur pangaosna teluhur. Abah deui. ku sadaya kagaleun sepojong urang kali mangga cobian Panasaran peuyeum ti Bandung. Ayo, Bapak ada pada payung. di mana-mana di kampung di kota was kapan cerah ku raos rasana sampai asana jadi reka-reka naona namina tuh mata kabita Peuyeum Bandung ka masur pangaosna teluhur. ku sadaya kagaleun sepojong urang kali Cobian pilih panasaran peuyeum ti Bandung henteu sambarangan. kaditu bogo kadia bogo Bapak Haji saya deui bogo araya kabe kaditu kumaha pangantena saya deui kadia kumaha ibu dapur saya kasadaya pada bogohna Kanu itu nya aku belana. Bapak nu dipayun deui Kanu ieu nya aku ageuna. Ari kanu itu nya aku lincahna. Si manehna eta kuring cinta. aduh riweuh aduh riweuh nu dipayun deui riweuh diciut sorangan ari begal lain kurang dahar Bapak nu dipayun kasih manehna pada bogona kaditu bogo kadia bogo kamu araya kabe kaditu kumaha kadia kumaha kasih manehna pada bogona dalinding asih nukuri dalinding asih nurang haleang galeuh lamunan ngagalinda tembang tilam kemelang teling ading asih nukuri dalinding asih nurang haleang galalamunan gak terasa cuma rita duh kudu pangkang basa kuring arek miang anjun jajah
harita duh kudu panggang daling dingasih nu kuring daling dingasih nu urang apa udah payu Aji galalamunan gagalendang tebang dilam kamelang daling dingasih nu kuring daling dingasih anu urang haleuh galeuh lamunan ngagalin datang dilam kamelang neneng aduh neneng aduh neneng ditingali awak neneng begi gara jadi begal apa nomor payu lantaran gening latangan sok ingat wae ka neneng neneng Haji saya deui ala neneng Bapak Haji deui neneng alah neneng ditinggali awak neneng nepikeun ka jadi pegang lantaran geuning lantaran beninget wae ka neneng lamun jadi kawin ka neneng duit 500.000 berbelanja sampaeun berbali sambelan hungkul abing tintir anu batur babintek kuang anu batur moal kanggo sehari segala kanggo neneng nu mantap ulah hariwang lantaran geuning lantaran betinget wae ka neneng aduh neneng dipayu deui neneng ya saya aduh neneng di dunia teu aya deui gadis-gadis anu pangelucuna gadis anu pangherangna ewalati neneng sarangan neneng alah neneng aduh neneng alah neneng di dunia teu aya deui gadis anu panggelisna gadis anu pangherangna ngadiwa neneng sorangan lamun jadi kawin ka neneng duit 500.000 berbelanja sapoeun berbali sambelan hungkul babing tekstil anu batur babintek kuang anu batur moal kanggo sehari sagala kanggo neneng nu mantap ulah hariwang lantaran geuning lantaran betinget wae ka neneng bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca bila mata tertuju pada atau saya pajir gadis bandian caranya tak sama menggoda candali